Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nisa Alawiyah 12 IPA 3. Di video ini Abdi bade ngerjakan praktek kumaha carana ngadamel es buah. Kumaha carana? Sok langsung aja kana videona. Mimiti siapkan buah-buahan anu bade digunakan: nanas, pir, gedang, buah naga, jeung melon. Carana potong buah sesuai selera. Di dieu Abdi potong sing aralit. Nah, lakukan cara anu sami kana buah nu lainna oge. Abdi anggo nanas ambe rasana asam-asaman, jadi teu amis sadayana. Kana buah melon oge abdi potong sing aralit. Nah, tempatkan buah anu dipotong dina wadah. Buah pir pesek cangkangna jeung piceun sikina. Jeung potongna oge sing leutik. Tempatkan buah anu dipotong dina wadah. Lamun buah naga teu dipotong sing aralit tapi dikieukeun. Abdi anggo buah naga ambe engke jadina beureum, jadi teu kedah anggo sirup deui. Buah-buahan anu tos dipotong diasupkeun kana wadah anu leuwih ageng. Nah, salian buah-buahan, urang oge butuh cai gula, es batu, cai, jeung susu. Tuangkeun cai gula sesuai selera masing-masing takarana. Tuangkeun susu sesuai selera masing-masingnya. Masukkan oge es batuna anu kecil-kecil bae nya. Tong hilap tambahkan cai saeutik. Aduk sina rata semuana. Es buahna tos jadi, tiasa dinikmati kanggo buka puasa.